deui ke? Hah? Kilu gawe deui. Alah, pan abah teh eta kan gawe rana ieu mah ieu. Oh, itu Din. Din. Ya bah, iya mah lain Udin. Oh, hampura panjang teh si Udin. Aji kakek aya we si kakek. Aya bah tuh si kakek mah di mana? Oh, nuhunnya nuhun. Pan si abah teh geringnya nah kejelir lempangan cager gitu. Kek, assalamualaikum kek. Waalaikumsalam, Bah. Cager. Lain kek. Oh, Bah. Urang tarik kilu gawe deui kek. Hah? Kilu gawe deui. Alah, pan abah teh can cager bener, can maksimal. Abah teh tong kuek gawe deui heulanan gampang. Memang eta kakek urang geus hila teuing, urang teh geus boga duit. Juga ada kumaha diasupkeun di gawe atuh kumaha? Abang ke keluarga abah nyalahkeun ka urang. Hah? Nu bisi nyalahkeun keluarga abah ke ka urang deui. Moal eta mah tanggung jawab urang kakek lah pokona mah. Abah kieu cek urang mah nya abah. Heh? Daripada abah gawe deui, jeung urang lain teu eta engke jag-jag mah hegaya gawe di badi urang. Kajenting mere duit teh urang ka abah aya mah jege balik jang berobat cina jag-jag heula awakna. Yang berobat. Yang berobat pokona mah. Abah Kumaha balik dina soal pagawean meureun urang? moal ke bae tong dipikiran. Iba keur berobat heula we 200 kurang dibere. Jeung berobat heula jig. Geus tong waka gawe deui lah. Kuliah ka tempuhan ke urang ke keluarga abah rek kumaha. Meureun kieu teh urang ke lamun geus taun geus jag-jag waringkas urang bisa gawe deui ini potong meureun kumaha? Moal kudu dipotong moal sama ikhlas kieu. Cing, buru balik. Atuh nuhun atuh kakeknya nulungan ka urang. Urang salila urang teh geus sabulan nyata kakek teu usaha teu beunangan duit. Anyangan beunang duit kumaha tuh urang meureun ai cager kieu bae urang. Sabulan teh kakek teu usaha. Keun bae, abah keun bae. Si gae eta mah bawa we cik du berobat daripada kudu ngagawekeun negeri moal puguh ah. Cik buru. Atuh nuhun kakeknya gitu nuhun. Heuh, Urang rek balik heula nya. Kae tong simpang-simpang di cilaka deui ka abah geura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh udah eta geringnya manehna teh mah kirek masih geda. Keluargana lamun aya kitu kieu pasti nyalahkeun ka urang. Matak mending dibere duit cenah balik daripada digawekeun ngajengkang keluargana bakal ngadengda ka urang. Mung urang mah kitu urusan kitu mah. Teu hayang jiga balik ka bae doakeun jig selamat di jalan. Balik. Alhamdulillahirabbil alamin si kakek teh bager nih. Aing hangke deui mah arek ngapoe we ka dieu sugana ngapoe dibere 200 teh si kakek. Nuhun alhamdulillah nya kakek. Oh, ini ari si abah teh da ari keur taeuna keur jag-jagna ngajengkeakeun ai keur gering kitu sakarunya we layu meuni sarepa ning geus abah sok karunya sakapeung mah abah. Nyai jag-jag mah da meh teh ti poporongosna ka urang teh lumayan teh. Tapi kekeh urang bener hate mah karunya ka si abah teh gitu. Tapi da engke mah sugan ai geus jag-jag waringkas mah sugan gitu ai aku dibikeun kabeh karak 100 mun aya potongan. Pasti lah engke kitu diperhitungkeun eta mah engke tapi engke jag-jag mau ka dicaritakeun bisi eta deui panyakitna bisi kambuh deui keuna engke we eta mah misalnya gawe manehanana. Jeung icu gua gawe teh nyangan ieu kebon suuk jeung sacim. Aduh ampun aya geus garum kieu ya. Untuk kacangan ada goreng ieu teh. Ieu mah bener beutina sarudat mah aya. Awas ya. Wes angel. Kababah di itu kumaha ieu aing power dicarekan aing nya. Power dicarekan atuh itu aduh aing kumaha nya. Geus kieu. Yoy. Woi. Tak kitu bener duga gawe teh tak bisa ning maneh gua gawe. Ah Tak kitu diajar bener we ieu caang mah. talecir kitu bener alus. Talecir kieu nya. Tak kapake maneh kitu mah gawe teh. Oh, Da memang diajar ieu mah. kudu diajar ti leuletik gawe teh. Heeh. Jadi aya pika hareupeunana kitu ti bekeleun kolot teh jadi nyaho gawe ti eta mah ti leuletik mah kitu. Urang mah mamatahan teh lain kurang naon buhana ka sia teh incu. Jadi gua gawe teh sia teh kudu bener. Tak kudu kieu bisa aya nu ngulikeun ke moal kaku deui. Hitung diajar we jeung aing diajar gawe mah di dieu. Heeh, diajar ieu mah. Oh kitu teh ke. Astagfirullahaladzim. Ai ieu naon sih teh kalah dibabad ieu. Eta mah kababah di dinya. Kababad ieu sababaraha tangka tuh. Goblok sia mah yakin dua gawe teh baru ku aing dipuji sia teh. Teu balik teh. Tapi lah hiji tapi pan diajar Hiji kumaha teh ieu hiji dua sia teh. Heeh, teu katampo tapi lah eta. Sia teh na teu katempo ka teh make jaluran ka itu teh ieu suuk ieu secim. Heeh, tarik teuing, tarik ka semplang. Sia geus sia mantog lah. Kira-kira teu cenah mah digawe jeung aing. Paduli teh aing dikeureuy ku sorangan. Aki-aki teh serba salah. Serba salah cing bener pokona gua gawe teh cenah baru ku aing dipuji sia teh. Oh, gaya tuh tah gawe kesorangan tuluykeun aing arek balik kayak ngopi aing. Tuh, Iya. matak di mana rek? Ampun aing.
Teu baleg sia teh ieu secim teh pan ku aing teh dihaja ieu teh. Can mah jeung dialak ku sia geus sah dibabad teu baleg gitu ieu. Teu tartib sia mah di gua gawe teh. Goblok geus sia sareng mah mantau ka imah ku aing sia. Amun nyampakeun molor di banyur ku aing sia. Ki ocrog gawe teh aing mamatahan ke teh coba ya ocrog. Daek ku daek tah aing digawe. Teu pira hiji secim ge teu sabaraha pira aing secim hiji hargaan. Hargaan aing bae lah sabodo aing rek ngopi di mah rek molor lah. Sakeun sia lamun mantau ka imah, tong mantau ka imah sia jare ka mana kitu sia. Lamun nyampakeun molor ku aing rasakeun di sia. Ngarudatkeun baru ku aing di alam sia teh hanca bener baleucir kieu. Teu nyaho ieu dibabad ada goblok nanti sia teh. Teu eceg goblok incu teh sia teh mah ngurus ti leutik teh mana. Aing capek ti leutik nguruskeun sia geus jebrog sia teh. Sabodo aing mah mantau ka imah rek ulin aing jeung barudak ngopi lah aing. Parusing.